Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Urang neraskeun deui kana hanca ngalugot matan kitab Sapinah nyata bagian fasal a'dharus sholati panguduran salat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari ieu teh hiji pasal a'dharus sholati ari pirang-pirang udurna salat. Isnani eta aya 2 anaumu kahiji sare wa nisyanu jeung kadua poho. Nganten panguduran salat teh aya 2. Anu nomor kahiji sare atawa tidur, tapi tidurnya yang termasuk panguduran salat itu sebelum waktu salat. Contoh kita mau sholat, kita tidur jam 9 pagi, bangun jam 4, kita enggak melaksanakan sholat duhur. Nah, itu penguduran sholat, sabab tidurnya sebelum waktu sholat duhur. Tapi kalau kita tidurnya masuk sholat duhur, waktu sholat duhur, kita tidur bangun jam 4, nah itu bukan penguduran sholat. Yang nomor 2 wa nisyanu jeung kaduana poho. Poho itu lupa, kita enggak melaksanakan sholat, malas lupanya, bukan dilupa-lupa. Artinya penguduran jadi ada 2. Nah domanana udur sholat terdosaku ngantuna tapi tetap wajib kodo sabadana. Aya 2 kahiji sabab sarena yakin sarena lain nun dutanana 2 lain nu di poho kenana najan poho maka talanjuranana. Jinten panguduran sholat teh sare, tapi sarena anu bener-bener sare nundutan teu kaasup panguduran sholat. Nya kitu deui lupa atau poho anu bener-bener poho meles lain dipopohokeun urang henteu sholat. Sok sanajan eta henteu dosa kusabab aya udur urang kudu salatna, tapi tetap wajib urang ngodoan sholat. Mudah-mudahan aya manfaatna. Hapunten bisi penjelasanana kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.